hirup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Ngahalangan batur pasidik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya nami teh kuring ke Haji Kohar. Oh, Haji. Haji biru gitu. Islami Kang Haji nonton. Wah, rame ya di kawit Kang Haji wah. Terire nu ngadinten. Terire ja. Bisa minggu atau di dia mana? Alhamdulillah. Resep bisa. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang wah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ka Jakarta? Ka Haji naon teh? Ka Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Oh 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Gitu ulah demi Allah jeung. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah. Wah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na kusik. Asak sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikap gitu. Baik Kang Irian kajejek sikap gitu. Pajolan katipu si Akang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tunda we na luhur batu asak ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakara kagak godek di jelema ieu. Di mana-mana gaya we. Ya. Uriogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memereke di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Dia anu leras. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji, lain nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Gitu. Oh, periogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gizi teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Eta mah lemur. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ieu. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Aya. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu ke Jawa.
gemul mah dirinya kareren haniwung Gemor, goblok. Sia. ai gemor mah di mana orang boga permen teh digemor Si goblok digemol. gemol mah para jualan Moal atuh teh mah. tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sing Ngaran urang. Wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglen Sakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug mana agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam ayat 5 jemilaan leuh saya ditanya gen rukun Islam teh ayat 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah nyiksa maneh pegawai teu boga tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalener nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang kitu paeh atuh mun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok bener nutujuhnya syaralah tapi bener euy salah tapi nyata waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe pageto aing mah lain geus pake deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 oh da geuning da 5 geuning asli na mah
tapi di lewihanku mana jadi bener oge cek. Aduh, jadi bener oge. Tanya jelema lumpuh Yuni jadi gitu. Iya. Anu luak leok pamadeganana gini. Henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai kadalapan cik sileing naon? Dahar. Pek, sabab lamun orang teu dahar da pae atuh. So, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Minum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melakna ti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. 10 Naon? sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tapnya ku kitu nama heueuh ade teh. Ku balalener tapi salah itu. Ayo mana rek nambahan deui 11 naon? nyaring manya sare wae. Tuh, dah bener pisan. Aduh, agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Duh, kaja kereta karti cenah. Ciri jelema luak leok. 12 Naon jeung ngising. Nah, hadek dahar wae. Ngeus goblok ya. Aduh, ampun. Di DGT. Pot. Kan. Keur kumaha parena di Lebak? Nah, teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik bisa ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh, kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri. Apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Anak tere jauh kayak terinya tere. Tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Bina-bina teuing. Goblok si cepotnya. Tong dilawan atuh bari lage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kawas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Pepangihan. Aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mange barang di menak ku urang kana tak-tak di punak beleguk teh mah tuh punak mah hanapun sirah punuk teh mah. Ayo punung mau dicarikan batur gini urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama. Nah sia teh punung teh teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy. Nah mah keur diteungeulan ditudung maling, dituding teh mah beleguk. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak geuning mangi kadewas, sok gegebangan wae teh soang, soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana diberewekeun eta soak teh mah eta kudu dilayanan wae atuh sia teh. Garelo anak si Semar mah gelo saja. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok. Tuh
kabeh we gelo imah Aku sarwana tuh. ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh ali belegu ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh Jauh-jauh. lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah tuh Teke. ai lili mah geuning sok dipais lele mah Beri jalan rauh atuh. ai lele mah tuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak Jauh-jauh pada lebih. ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh geus jauh atuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng Manuk dadali eta mah. maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida naon manuk dadali mah dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang Gede cita-cita. hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto hidup Ayo guru kasahan. loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon bang narayana teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai bang narayana teh naon eta teh bang narayana teh panudewana teh keur ngora kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah hayang panu
teteh ka Citra Yuda teh lancok teteh. Coba Citra Yuda teh Dulu Roy Martin. Duh ampun Dede teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani. naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. oh sok tong ambek goblok atuh sia teh ya dalang gede ambek Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning hobi aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh teh. Purbakesa teh teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dagus tengah pocing ya sih. tobat duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh sia. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. saha teh Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. saha teh Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? nah saha teh Dawala. Garing, ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? saha Si garing. coba Aduh, coba teh garing eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. tobat Ya rame. henteu goblok teh rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi.
kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah mana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aya anu boga penyakit boson. Boson teh naon yang Boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut. Awewe gadis. Munggah jeung batur daerah meureun hitut wae. Da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh. teu disadar. Tilu teh anjing sakali nuturkeun. Baru karek maraban meureun. Buru ka jabar roti. Kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya. Nya kumaha Kang? Kabeneran aya bujang deui. Sarua sa penyakit. Oh boson. Boson. Ai lalaki papan tarik kitu teh. Dut dut dut. Cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy. Urang bebesanan yuk ah. Buah sa penyakit. Da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun. Daekeun pasti. Heeh. Jeung eueuh jodoh mending. Kawinkeun ya budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas teh beunang kagadisanana artina teh geus bageur. Diintip ku bapakna teh kieu. Ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Didengengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Hari panganten da pogo pesa penyakit. Ai biasana mah ua peuting teh ngik ngik ngik. Da aya mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut. Da bapana ngintip kieu we. Dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 dut. Nah hanya beula. Aya cenah ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kebeneran deh. Lain ku panto. Ku reregan. Ku baligo urut. Urut baheula du ere. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning sia itu. Heeh. Beureuh katutup liangna. Katutup. Kacocokan we Kang. Alah. Ai budak awewe na meureun katempo bapana noong. Kajileung teh lalakina ruas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuiu wiu wiu. Wah, eta mah salamuda datang marupana sirine. Cocokna meureun saya kabukakeun. RT karacunan. Saya RW teh para raih Kang. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah ampun euy. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri. Nya kana feri. Di Bangkahuni geuning ka Merak. Kamara Numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Ada balik. Aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek Ngajajar dina dek teh.
eta mah keur kitu jo cerit teh awewe setengah tuh Alah kumaha tulung Bapak si horeng kantongna murag ka laut ke laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh jayang heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut ya heuh wah nu wani wah gegejeret eta awewe no datang mah aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dipedo ka luhur teh salamet gor we surak muji benernya eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang mah lamun dipuji teh atoh nyatoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup Aki. batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baeud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyentrungeun ampun eta sia karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab ge akang aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira Tius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat yeuh sieun ka parego kabeneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksud mereka daguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees na sono balik ti Arab atuh oh eta bagus dalahar jam 8 jogor we caritana gatrik daerah catur ya kan oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono ngeureun ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we heeh ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih keneh eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul keneh we ya da isu kage adan deui isu gaya kene adan caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku Maihani darling tepanggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kang bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numbrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrak bertak kitu wah lompat mapai galeng
Ayo geus jauh teh nyarobok deui. Kumaha Make sengek anjing. tidak kesal tuh teh Kang. Keur mah kesal ngadege kitu teh. Aduh ampun. Nu halus mah nu lolong. Oke halus loh. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Ayo ngobrol teh. Lain cenah euy. Cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy lempangna. Lempangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu. Nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film. Goblok kumaha di deuleu na sia teh. Ai heueuh nya nya teu sadar eta lolong. Caritana di kampung teh udah di gunung cicingna gitu. Ini teh ngarayap. Padahal di kampung mah jalan teh rungkaringkal nih. Jalan setapak. Aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas. Mapai jalan setapak. Ngajung-jung ka hiji lemur. Teu karasa capena. Da puguh aing teu init-initan. Nya moal goblok moal capek atuh. Hujan angin dodar gelap. Daya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteung euy. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Lek ngalongok anu ngora. Si goblok. Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu. Muni eueuh ka kapok sakinda geus diontrog teh. Alah ampun aing. Gitu teh. Lain dongeng nu lolong teh heueuh. Caritana muntang kana tak-tak anu. Kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung. Pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah. Ieu mah lempeng we. Jodoh. Alah cenah euy. Naon cenah euy ngagedug? Dagor. Di dagor cenah euy. Ngeuleuh atuh goblok. Goblok apa naik teh lolong. Ayo. Aduh. Alah ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Nah sia nya tangka kalapa cenah. Pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok. Nah cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Muni keukeuh sia teh ka aing pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayak ieu mah. Keuna cenah dewek bisa naik na mah. Ai bisa mah cenah naik eta ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah-handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Yo terekel dosa urang mah angsron di kaluhur. Kabayang ke jalur lolong naik. Teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuhna naon. Barang ngangsro deui kitu eueuhna naon pan.
Jokoleang berang-rang eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapan nu rag-rag teh aduh panai bakating nyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah ya suruput we dikeun wah kolot teuy kajeng asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam ding-ding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh ngerepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era cek dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan cek teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerlek waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing darita da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa puguh we kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat Bro, aing ketipu ya. Ada jadi nggak bodor. Alah, ampun.
Alhamdulillahnya kumaha geus bebersih mah urang tepan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun aing ngaran-ngaran pagawean angeus papan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leles beheung murukan kudu hampang birit bener kudu pikanya lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener ece urang sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh nyari omongkeun nyari paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaeun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikeun nyaah ku dunungan bener naonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ke maneh jadi urang heula nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kalau teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu dikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha dieu teh padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan deudehan welasan asihan engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara saha datang tos kitu lah bener aya timbal balikna ari hade tak kitu dannya atuh halo Tebi dina zaman susah kiwari mah ayi kumaha lapangan kerja sempit baik jarah kaitu ka pamijahan nah awak ka pamijahan kumaha dieu teh ai jarah teh pinah naon ayo ce jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta cing mijah pikiran sabab piduit teh nungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lah lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki piceunaan isuk sebab malaikat sieunun ku patung piceunaan eta patung nu nah ya aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntul teh ai patung teh kumaha bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kai tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan lepat kaprah tetenya bener garape ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung aya kan bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh tilu bener ceuk umum kaopat bener ceuk falsafah kumaha teh ceuk ai bener ceuk umum buktina we panon poe biji ti mana sok ti wetan ceuk di urang ceuk urang Jawa Barat panon poe teh biji ti wetan tuh eta teh umum lah adukeun jeung ilmiah da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah naon ceuk ilmiah da bumi nu muih
Oh tapi umum ngajawab deui heuh cenah pan rarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan rarasaan pang benerna rarasaan moal kapanggih moal duit negara ge teh cikoplok abong rarasaan moal katohian rarasaan moal katohian rarasaan moal kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pang bersihna rarasaan teh pang benerna we padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isuk sabab jelema teu cicing dan ini hiji martabat benar teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran sekali-kali sok kasalahan nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana eta teh lain nu tara salah eta teh nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah dasa kakeunaan ku salah mah di presiden ka tukang macu tapi bener ce jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana itu bener bibi oge bener bi marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu cek abah ence nya disayati si bante indungna bancuk marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh moal bisa diganggu gugat bogoh bener bener tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh bener jeung hirup ulah yang kade si Asep eukeur masih teh tereh modar nanaonan tere bakal katempo dina ngadalangna ge geus hukhek lain tereh bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ayi sumuhun teh rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya terjagjag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis benar geus dicabut umur Masep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang we karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat jadi hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wakil dipaehan segala lan nya ka dosa-dosa wakil jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mahayang teh baheula alah wajarna tak kitu ayi heuh mah nyaritakeun jelema nyarioskeun nyai di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha Pak SBY di mana maot eta layona cana ka unggah pasar moal aya nu meuli malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tidak ada apa-apanya naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin
ayo saingan mamah dedek paingan itu nah gitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje pela para pela terus ngantunkeun dari rumah saya aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh cek kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teteh ku teh marukan urang Bojong Picung gitu can paji sih kaedanan teteh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rame loba pemuda loba barudak yang ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna mah anu tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang nya sumuhun sarjana wungku enamu kalau bahasa Asep itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang seksionanar mah daruara we kakawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100% lupang alusna dalang teh 100% tas si Asep teh 1% ge biung nya bener nya tapi mah bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da Asep asa gedeng deung maot tapi payu naon tapi payu jeung mahal anehna teh eta teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ningaralatang da jan geus kolot ge geuningan payu we sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah nah gitu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper maot oh kencing manis darah titinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia atuh geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu duh sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal aja popongan diimpus kan karek nyeri panas beteng we diimpus gini ya mudah-mudahan Pak Asep masing lama sing sehat gitu usahakeun ais geuing mah cing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang beres tenang eta cantama tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah ceuk umum tah ayeuna ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah aing bener ceuk falsafah mah tibalik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ketikulon falsafah tah ceuk falsafah heeh nya da kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh lasan teu kieu ayi kumaha teh wake jeung bangna panon poe biji ti kulon sumuhun tikul ceuk falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah mesti fried chicken
hotdog jeung sajabana Ari beuki Nyai laras. ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu meni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenokeun irung ditenok letah ditindik bujak kahiji kadua na eta inuman keras ayi ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumuhun gila-gila keding geus mah nya geus mahapu eta maka jeung sing salaleber geuning tengah peuting teh eta motor geng motor jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh ke barat-baratan ayi eta teh nya sedangkan ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nyai berbudaya urang ngomong timur we inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun era bangsa urang laras merdeka geus 62 8 tahun urang masih keneh taleler nyai sedangkan nu diala teh pemuda heula nya teuing tulang tongong sedangkan pemuda teh tulang tongong negara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh kurang deungeun kademna nyai mau dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka inung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenan lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di cenah di ubaran tak kitu nyai sae ceuk mohon sakitu we teh bibi mah nyai sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi